Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ipan Dwi Permana kelas 12 IPS 3 bade macakeun sajak judulna Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Panon beureum si Kisaga leungeunna seukeut lancip lubang niplasan badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam di pangaduan kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam tipeuting ngangkep ka mendung Jante raja alam peuteng matek aji panarawangan manjing naliang sorotan sinar jaruji besi pagede milai kuramona tipeuting ngadalinding wangi Jante raja di tayuban ngagak-gak sering ngibing ronggeng mantri polisi ngaliat ka dieu bantingkeun kartu jeung dadu wadana ulah nundutan di dinya urang ngibing jeung kula Jante Arkidam silih tetep wadana jeung mantri polisi Jante Arkidam ngabongkar pagede peuting tadi ayeuna makalangan dinu tayuban nya kula Jante Arkidam singsahan wani maju rek ditigas leungeunna kula lalancip pedang ngaheupeup sapang lalajoan netep ka Jante nu matana ngembang wera kunaon netep ka kula teruskeun ngibing peuting ngarayeuk beak rame deui kalangan rame deui pangaduan Jante masih ngibing nyolempang salendang nguyup arak seloki kasalapan likur waktu barang datang Jante ngagoler diburu ku mantri polisi Jante Arkidam nusa kambangan ngagisih hayang sidik Jante mencerong mantri polisi ki mantri tindakan andika lewabikang ngabokong jalma keur tibra Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot matana ngentep seuneuan samemeh beak we kahiji Jante minggat ngan nitih cahya keluar ti penjara samemeh cuntuk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan